Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kajian salajengna tentang 4 golongan jalmi istri nu mangrupikeun ahli neraka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi darwini amin ya Allah ya rabbal alamin. Suma qala saparat sarajengna ngadawuh sallallahu alaihi wasallam wa amal arbatu sareng anapun ari 4 golongan istri alawati finnari anu tetep di eta istri teh jadi penghuni neraka. Fa imra'atun kahijina istri badiyatul lisani anu awon lisana ay fahisyatuhu tegasna mah ngagorengkeun eta lisan ala jaujiha kacarogena. Kagungan lisana teh pikeun ngagorengkeun salakina, ngagoreng-goreng salakina ka batur. In goba nalika teu aya ieu carogena an hati istrina. In goba nalika teu aya an hati eta istri saha jaujuha carogena. Jadi kahiji nu bakal jadi penghuni neraka teh saur Rasulullah istri nu sok ngaawon-awon suamina, apalagi suamina teu aya di payuneunana. Lam tasun maka teu ngarak saeta imro'ah nafsaha ka dirina. Wa in hadara sareng wa in hadara jeung lamun aya di payuneun carogena azathu nganyerikeun kulisanna nalika suamina di luar diomong-omong ka batur, nalika aya di payuneunana dinyeri hatekeun dipilaraan bimadil hamzati kalawan dipanjangkeun di hamzahna azathu ay agdobatu tegasna mah dibenduan ngabenduan ya imro'ah kacarogena min ghairi dzanbin bari teu aya dosa atanapi kasalahan ta carogena bilisaniha kalawan nganyerikeun ieu carogena. Jadi golongan istri nu kahiji nu bakal asup neraka teh nyaeta jalmi atau istri nu awon kacarogena ku cariosanana di payuneunana, dicarekan, dibenduan, diomongan, ditukangeunana mun teu aya suamina diomong-omong suamina ka batur, utamina mah diomong-omong ka gorenganana. Qala Umar bin Khattab inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin istri mana bae rafa'at sautaha anu naikeun narikeun suantenna ala jaujiha kana suanten suamina ila angin la'anha bakal ngalaknat ha ka eta istri anu narikeun suara di payuneun carogena saha kullu syai'in saban-saban perkara tolaat anu kacaangan alaiha eta syai' naon asyamsun panon poe. Setiap sesuatu anu tumbuh anu kacaangan ku panon poe bakal ngalaknat ka istri anu narikeun suantena di payuneun carogena. Wa imra'atun sareng kaduana golongan jalmi nu bakal jadi ahli neraka teh nyaeta istri mana bae tu kalifu anu meredih anu nyuhunkeun anu nuntut ye istri jauh yaha kacarogena makana perkara
kahoyong istilah yutiku anu teu mampueun ieu suami teh memenuhi kahoyongna. Qala Abu Dzar, parantos ngadawuh Abu Dzar, sami tunguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu tingkahna nyarios Kangjeng Nabi, innam ra'atan saestuna awewe abadat ibadah eta awewe ibadatan ahlis samawati wa ahlil ardi, ibadahna teh sapertos ibadah ahli langit sareng bumi. Suma adkhilat satrasna ngasupkeun atau nyieun ala jaujiha ka suaminta algomu kabingung min jihati nafaqatin tina perkara nafkah. Sanos eta ahli ibadah istri tapi ngarungsingkeun ka suamina ku urusan nafkah. Ila jaat angin bakal datang ieu awewe yaumal kiamati tina poe kiamah wa yaduha sareng eta pandangan awewe teh maglulatan anu dibelenggu ila unukiha dugi ka beheungna eta imro'ah. Wa rijluha jeung sampeana eta imro'ah teh muqayyadatun anu ditalian dirante, wasatruha sareng ditutupan sareng ari tutup-tutupna atau busana eta imro'ah mahtukun anu dibukakeun, wa wajhuha sareng wajahna eta imro'ah kalihun anu murung atau nu cemberut, wa tu'allaqu sareng nalian biha ka eta imro'ah salam saha malaikatun malaikat giladun anu karasar sidadun tur bengis yahuna anu ngalungkeun ieu malaikat atau nurunkeun ieu malaikat biha ka eta imro'ah finnari dina naraka. Wa mraatun sareng katiluna panghuni naraka ti golongan istri ternyata istilah tas turu nafsaha anu teu daek nutupan aurat teu daek nutupan dirina minarijali ti pandangan lalaki nu sejen, wa tahruju sareng kaluar imro'ah min baitiha di imahna mutabarrijatan bari tingkah gigindingan berhias ay mudhiratun tegasna manengbongkeun eta imro'ah di zina tiha kana perhiasanana perhiasan benda atau awak wa mahasiniha sareng nembongkeun kaalusanana kagelisanana langsing awakna menor imro'ah dirijali ka lalaki sajen. Qala parantos ngadawuh saha Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami tunguping kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu cumarios ya Kangjeng Nabi, ayu mamraatin sahawe awewe tazayyanat anu gigindingan watatoyabat tur make sesengitan wa kharajat kaluar ya awewe min baiti jaujihati imahna salakina bigori idnihi tanpa izin salaki, fa inna maka ieu tegas pikeun awewe nu kitu teh tamsi keur lempang fi suhtillahi dina benduna Allah wa ghadabihi sareng murkana Allah hatta tarji'an dugi ka uih deui eta imro'ah ka bumina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayu mamraatin sahabai awewena nazaat anu ngaleupaskeun anu ngalaan ya awewe sia baha kana bajuna kana busanana kana auratna di gairi baitiha di luareun imahna kharaqo maka bakal ngaduruk saha Allah azza wa jalla anha ka eta awewe sitrohu kana tutup-tutupna eta awewe. Rawahu al-Imam Ahmad parantos ngariwayatkeun ieu hadis ta Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Wa mraatun sareng kaopatna golongan awewe bakal jadi penghuni neraka teh sahabai awewe nalai salah anu teu aya eta istri teh naon kabingung ilal aklu wasyurbu wan naumu angin bingungna teh ku bingung hayang barang dahar wasyurbu hayang barang nginum wan naumu atau hayang sare bingungna teh sebatasna eta walai salah jeung teu aya kabingung di awewe teh rogobatun rasab ay irodatun tegasna mah hayang gaduh kainginan pi salat tinggal laksanakeun salat atau napi ibadah nu sajana
wala fi taatillah jeung teu aya kahoyong pikeun taat ka Gusti Allah, wala fi taati Rasul jeung teu aya kahoyong pikeun taat ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala fi taati zauja jeung teu aya harap hoyong taat kana janten suamina. Fal mar'atu maka awewe ieu idza kana di mana kabuktian bihadi sifatiku ieu sifat sapertos kieu aya alabatin tegasna mah anu opat al mazmumati anu dicacat anu dihina kanat maka ieu aya ieu imra'ah teh eta mal'unatun golongan awewe anu dilaknat aya mubaidatan tegasna mah anu dijauhkeun ieu awewe anil khairi tina kasayan min ahli nari jeung kaasup sebagai ahli neraka illa angin anta tobat ieu awewe ay min zalika tina eta kagorengan nu di luhur kullihi tegasna sadayana. Wallahu alam bimuradi, mudah-mudahan barokah.